Mak, Aya naon Aceh resep. kami mah ya yang benar nama mah. Keun sing sabar indung maneh mah. Da indung maneh pun keur di Arab keur ngala duit. Sing sabar we kege indung maneh ngaweselan. Keur saha da keur ujang ke. Tenang we kege alu paduakeun. Kami mah hayo kami dah. Oh, keun sabar ke ku bapak dipangmeulikeun. Keun indung maneh lila keneh ngawesel oge. Ke dipangmeulikeun ku bapak. Eka jual tuh kebun kacang pan bapak lega itunya. Jung ulin jung ulin. Ulah sedihnya. Jung ulin jeung barudak jung. Pada itu. Gusti ya Allah. Sing babari meuli rezeki ya Allah, Gusti. Pemajikan ke Arab. Budak segala kahayang. Ya Allah. Kanoa ka Gusti mudah-mudahan we sing dibabarikeun milik rezekina. Rumsah anu di lembu nu di ditu tuh, anu di Arab Saudi. Sing salamet maneh rumsah doakeun ieu kusalaki di dieu. Mudah-mudahan anak maneh yang loba kahayang. Nasib kumaha menikah ka kebon we kitu ah. Dadan kenaon Karena iya yang main nama mah di Arab. tip amang wae Wah, yep mana pang balik ke Samenah mah. yep Yang wae. Dan kunaon eta atuh bersedih. Yang main nama mah Mama, mana pang balik ke Samenah. na kage datang meureun ieu mah. Mana? Ieu tuh cuang susul teh tah aya ongkosna wah. Gusti. Nasib teh kieu-kieu teuing ya Allah ya Rabbi. Ini kira nyabutan jukut. Kieu we pagawean teh. Sekapu masuk ke lamun budak loba kahayang Gusti. Pemajikan ninggalkeun ke Arab Saudi. Ya Allah sing bari milikna Gusti, ya Allah. Sekapu masuk sedih. Ingat ka budak si Dadan aya kahayang. Hayang mulai sepeda teu katurutkeun ya Allah ya Rabbi. Keun we ah, mudah-mudahan teh Allah memberikan rezeki ka abdi. Gusti. Wah, ini anak maling. Punya tangannya. Dan ngawas mah. Ip oi. Bade ngawas dan. Mana? Hieu tuh. Nah. Ceburit da. Ya. Ke sarung heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh nya saha teh kiwari. Oh, Gusti. Waalaikumsalam. Ya maka kalabat. Duh nya saha teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anglek yep di dieu. Kang Ajengan. Ieu wayahna ieu Aju da. naon we Kang Ajengan ya? Aduh, kieu we Kang Ajeng mah keur gogoleran we. Aduh, karah. Gogoleran we teu ka mana budak can balik kieu ngawas Acan. teh karak. Oh, keur ngawas. Nya keur ngawas di Dadan oge. Duh. Sing sabar we Kang Ajengan udah kumaha deui atuh da. Meureun mata kieu ge ang. Meureun nasib Kang Ajengan kudu kieu ditinggalkeun ke Arab Saudi ku si Rumsah. Budak sahiji-hijina si Dadan. Loba kahayang masalah nama ieu teh. Keun pan adat na pan keur ngala indungna. Sakitu nama keur ngalah ada tetega sakapeung mah nya ningali heueuh pamajikan abang-abangan ke Arab. Sakapeung langsung sedih Kang Ajengan teh Gusti. Kudu kumaha ya ngarubah nasib. Kapan sabar we Kang Ajengan da kapan keur ikhtiar itu pamajikan. Nya ikhtiar nama ikhtiar ieu teh heueun karunya ka budak. Budak cenah hayang sepeda budak teh. Babaturana sok ke sepeda. Aya budak urang Gusti teu kabeli sepeda kalah karunya. Sing sabar we, sing sabar Kang Ajengan. Da Kudu kumaha deui. gerak ku kayak kabeli meureun ari sepeda wae mah. Wayahna Pan di ya. Arab gajihna gede cenah. Kadang cek batur mah gede-gede cenah kitu nya. Heuh wayahna ya suguhaneun Kang Ajengan teh eueuh nanaon ieu teh. Keun bae Ajengan tenang we Gusti keun bae. Aduh, Kitu we Kang Ajengan. nya rek ka mana atuh rulusuhan? Kapanan geus burit ongkoh deui. Oh, sakedeung lagi magrib ya teh. Mata koge. Heeh. Kitu nya Kang Ajengan. Oke. Terus padua salam teh. Sing aya kasopanan. Ampun Ampun, teuing Kang Ajengan teh. Sedih ku sedih nang we kos kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.